Wal asyiru jeung ari nu ka-10 na eta tumanina fi dina itu sujud bahitsu yanalu kalawan sakira-kira ngarawat si musolli maudhi'a sujudihi kana tempat sujudna si musolli thaqla ra'sihi kana berat sirahna si musolli wala yakfi jeung teu cukup naon imsasu ra'sihi ngentengkeun sirahna si musolli maudhi'a sujudihi dina tempat sujudna si musolli bal yatahamalu balik tangga beratkeun si musolli bihaitsu lahu kana kalawan sakira-kira lamun bukti tahtahu eta tetep disandapeun nana itu musolli naon qatnun kapas masalan umpamana lanak basa tah yakin deklok itu kot atawa qatnun wa dhahara jeung dohir naon atharuhu tapakna itu qatnun ala yaddin dina leungeun lau furidat lamun di maksudna mah di dieu mah dikira-kirakeun itu qatnun tahtahu di sahandapeunana itu si jalma wal hadi asyara jeung ari anu ka-11 na eta julusu diuk baina sajdataini di antara dua kali sujudan fi kulli rakaatin dina saban-saban rakaat sawaun sholat sarua bae salat si jalma qaiman barina nu nangtung al muntajian atawa barina anu nyangkere wa qalluhu jeung ari pangsetik itu julus baina sajdatain eta sukunun cicing pada harokati a'dhaihi dina sabada usik pirang-pirang anggahotana si jalma wa kamaluhu jeung ari kasampurnaanana itu julus baina sajdatain ziyadatu eta nambahan ala dzalika kana itu sukunun ba'da harokati a'dhaihi bidu'aiku maca doa alwaridi anu geus kawarid itu doa fi dina itu julus falau lam yajlis maka lamun teu diuk si jalma baina sajdataini di antara dua kali sujudan basara balik tajadi si jalma alal julusi kana diuk akroba eta leuwih deukeut lam yasihu tah teu sah itu julus wa tsani asyara jeung ari nu ka-12 na eta tumanina fi dina itu julus baina sajdatain ail julus tegasna diuk baina sajdataini di antara dua sujudan wa tsalitsa asyara jeung ari nu ka-13 na eta julusul akhir diuk anu akhir allazi anu yaqibu anu ngabada anhu kana itu lazi naon assalamu salam warrabi'a asyara jeung ari nu ka-14 na eta tasyahud fi dina itu julusul akhir ayil julusul akhir ditegasna diuk tahiyat akhir wa qalu tasyahudi jeung ari pangsaeutikna tasyahud eta at-tahiyatu lillah lapad at-tahiyatu lillah at-tahiyatu ari pirang-pirang kahormatan lillahi tetep kagungan Allah salamun ari kaselamatan alaika eta moga tetep ka anjeun ayyuhan nabiyyu hei eling anu jadi nabi wa rahmatullahi jeung rahmatna Allah wa barakatuhu jeung kabarokahanna Gusti Allah salamun ari kaselamatan alaina eta moga tetep ka urang sadayana wa ala ibadillahi jeung ka pirang-pirang hambana Allah sholihina pirang-pirang anu saroleh kabeh asyhadu nyaksikeun abdi an kana saenyana kalakuan la ilaha eta teh di pangeran nu maujud nu hak diibadahan anu hak ditaati parentahanna sareng laranganna illallahu angin Gusti Allah wa asyhadu nyaksikeun abdi anna Muhammadan kana saenyana kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah wal khamis asyara jeung ari anu ka-15 na eta salatu maca shalawat ala nabi ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi dina itu julusil akhir ay fil julusil akhir tegasna diuk tahiyat akhir ba'dal firogi dina sabada paragat minat tasyahudi tina maca tasyahud wa qalnu sholati jeung ari pangsetikna maca shalawat ala nabi ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta Allahumma sholli ala Muhammad lafad Allahumma sholli ala Muhammad wa asy'ara jeung merenyahu naon kalamul musannif dawuhan musannif
anna sholata kana saenyana maca sholawat alal ali ka kulawargina kanjing Nabi la tajibu eta teu wajib itu salat alal ali wa huwa jeung ari itu hukum kadalika eta nya kitu deui la tajibu bal hiya balik ta ari itu salat alal ali sunnatun eta sunat wal wasadisan syaru jeung ari anu ka 16 na eta taslimatul ula maca atawa awe salam anu kahiji wa yajibu jeung wajib naon iqa'u salami nibakeunana salam halal qu'udi dina tingkah keur diuk wa qaluhu jeung ari pangsaeutikna itu taslimah atawa jeung ari pangsaeutikna itu salam kana salam taluhureuna assalamualaikum eta lafaz assalamualaikum marratan wahidatan kalawan balikan anu sahiji atawa kalawan sakali balikan wa akmaluhu jeung ari kasampurnaanana itu salam eta assalamualaikum warahmatullahi lafaz assalamualaikum warahmatullahi marrataini kalawan dua balikan yaminan kabelah katuhu wa shimalan jeung kabelah kenca atawa ngalieu kabelah katuhu wa shimalan jeung ngalieu kabelah kenca wasabihan syara jeung ari anu ka-17 na eta niatul khuruji niat kaluar minas sholati tina salat wa hadza jeung ari ieu niat kaluar tina salat wajhun eta jalan marjuhun anu diunggulan wakila jeung diucapkeun naon la yajibu dzalika lafad la yajibu dzalika la yajibu tawajib naon dzalika itu niatul khuruj minas salat ay niatil khuruji tegasna niat kaluar tina salat wa hadza jeung ari ieu kaul atawa wa hadzal wajhu jeung ari ieu wajah jalan huwa eta ari itu za al asohu eta numutkeun kaul asoh